kasihan bewara ucu. Tos waktosna urang dipingpin ku hiji wanoja anu agamis tur nyakola ucu. Aya Bunda Eni sareng Kang Ridwan Solihin ucu calon Bupati Sumedang ucu. Tong hilapnya ucu Bunda Eni teh sareng Kang Ridwan teh nu nomor hiji ucu nomor hiji. Karena pokokna mah aya Bunda ucu. Hayu rojong sasarengan Bunda Eni sareng Kang Ridwan asli pituin Sumedang nu cerdas adil pertengkang. Iha ucu Sumedang hayu ngahiji Mandala Sumedang bersinar kiwari bakal ngajadi gemari paho jinawi Eni Sumarni Ridwan Solihin Golkar PKS Eni Sumarni Ridwan Solihin Golkar PKS tong hilap pilih Bunda Eni Sumarni ucu sareng Kang Haji Ridwan Solihin didukung sapenuhna ucu ku Pak Haji Umum versi Bandung ucu. Iha Ulah hilapnya ucu Bunda Eni teh nu nomor hiji ucu nomor hiji. kade omat ulah lepat milih bupati nu hebat Bunda Eni anu surti kinerjana pasti ngabukti. Iha ucu Sumedang hayu ngahiji Mandala Sumedang bersinar kiwari bakal ngajadi gemari paho jinawi Eni Sumarni Ridwan Solihin Golkar PKS Eni Sumarni Ridwan Solihin Golkar PKS. Iya ucu kaparayun cerminan tuh kalem aya Bunda cepucu. Iha hayu rojong sasarengan Bunda Eni sareng Kang Ridwan asli pituin Sumedang nu cerdas adil pertengkang.